dagang ye. Dagang. Aduh, kebeneran. Ya, mawa iya tah. Mawa itu daun gedang, tuh daun sampe tah. Daun cau kuat halager kene arek moal. Moal ada orang mulai embe. Yeay, muni kuat no, buang boleh atuh, murah atuh paling kita 8 juta. Moal, ya lamun dianjukeun arek moal. Moal lain embe. Buset teh nganan aing mah lah. Ka ditu akeun lembur euy nya. Aya loba. Loba kene. Loba. Meuli moal tah kira-kira. Duka tah. Aing mah. Dagang nah. Mah. Aing Ini Helen teh Alia dagang ye dagang. Aing mah euceuk. Sia deui wae. Di mana rek beunghar atuh kos itu dagang teh. Ya, aing mah ikhtiar ho. Ikhtiar ge moal matak beunghar teu dagang cau sakitu mah ceuk. Oh, nya kudu dagang naon aing hayang beunghar. Maksudnya dagang daun cau gitu ceuk. Dagang cau daun sampe moal matak beunghar atuh. Oh, nya kudu dagang naon atuh aing. Amun hayang dagang beunghar. Pos batur atuh dagang mah. Dagang naon? Dagang mobil, dagang motor, tah teh beunghar coba. Setan sia nu kitu mah atuh modalna kudu gede sia teh. Oh, nya gedean modalna enak naon kunaon sih? Nya atuh kudu neangan modal ka mana ari aing. Ayo cek kawas lain jelema wae atuh kos boga pikiran wae atuh. Mikir atuh. Mikir teh setan kudu aya jalana, mikir teh padu mikir wae emang duit datang ti langit ngagabrug. Nya heueuh, teu mah kan teh jeung jelema hirup. Nya hirup pentang kaprak-kaprakan hirup setan. Meureun boga ginjal aja meureun. Hah? Ginjal boga. Oh nya boga atuh ginjal mah. Tah jual pakai modal. Teu hideung ari siap atuh aing modal atuh ginjal dijual meureunan kumaha usahana. Nya gampang nu penting kabeli heula mobil jeung modal dagang. Mah keur dagang mah. Modal aing nu ngajual ginjal mah goblok. Jadi aing kudu kumaha atuh sok. Ye, cek uing ieu mah cek uing nya. Hemat uing ya, hemat uing lu pinter. Pinter-pinter mata sia-sia geus saprak-prakat wae. Da euceuk dagang non daun cau sakitu mah moal matak beunghar. Terus pan euceuk meureun ayeuna lamun ngajual diri da geus moal payu euceuk teh. Udah meuli kitu. Udah meuli. Goblok. Terus ayeuna lamun euceuk lah misalkan euceuk muja ieu nya, muja kos batur muja. Kadang geus moal dulekeun jurigna euceuk ka euceuk mah. Oh. Musung murintil jurig murintil balik deui. Tah ayeuna kieu ceuk lamun uing ge nya, lamun uing jadi euceuk. Kumaha tah sia tah? Da uing mah moal dagang ceuk. Moal dagang. Sampai capek percuma. Komo kos kitu modalan. Moal dagang uing moal. Kumaha tah? Mending nguncungkeun maneh ka sumur. Ya setan goblok sia aing kita nguncungkeun maneh teu hidang. Aing ngahirupkeun diri sorangan jeung ngahirupkeun eta tah. Ngahirupkeun naon? Nya eta aing boga mitoha pan salaki naon tah. Bang boga mitoha ini ge. Oh jasa rupa ge goblok kabeh mitoha ini atuh budak kene mah tulen mitoha incung setan. Kos boga salaki bujangan wae tuh. Jangan sia. Heuh, pace uing ieu, ceuk. Ieu bari lagi ceuk, kikieuan naonan atuh, ceuk. Naon aing keur usaha aing mah. Apaan cenah boga salaki? Oh nya aya itu si Juman. Ya justru eta salaki aya, kolot aya cicing we atuh awewe mah. Oh, cicing we mah atuh aing meureun pajarkeun arca setan. Ye nyalain maksudnya gitu, kan anu ngusahakeun meureunan. Ngusahakeun geus wae teh ge usaha kabeh ge bareng. Nya maksud kieu ya, batur mah aya soten jadi beunghar dagang daun cau, samobil daun cauna ge ceuk, 2 mobil 3 mobil. Ieu mah dibangsa kitu nek mah jadi duitna. Aing mah teu niat we lamun niat mah aing daun cau ieu. Moal teu tilu toronton mah ku aing dipake dijual. Pokok gitunya daun cauna. Awas setan, gua blokan antok sakan itu ganggu aing ku usaha. Tukang teh heueuh boga. Dasar. Kemana pamajikan deh lah. Nang molor teh kudu nama aya kopi, aya rokok ini. Alah. Kira ka Haji Udin, Koream, ngagoler deh weh lah. Bari nungguan pamajikan, lumayan, macam sudah lah.
Astagfirullahaladzim. Ya lalaki, aing mah lain mah usaha kalah molor jeung molor. Hudang. Hudang sah. Lain mah usaha ku sepatu sare wae. Ye, batur. Mana ngareurewas kunaon ne? Ruwas atuh ku sepatu usaha lah molor wae sama. Kanyakuan dengan kudu sare segelatihan pae atuh. Tadi teh enggeus hudang. Nungguan maneh, kopi, rokok. Jangan goler deui we ne. Pan kopi hayang, rokok hayang, usaha henteu anggal ngandekeun ti pamajikan. Pusing aing mah rumah tangga jeung sama kieu wae. Itu cara kur baheula sakur bogohna. Belaan malingan anu kolot pan dibere-berekeun ka aing. Baheula mah ye sakur bobogohan mah tinggal awak teh asup ka pato ge sareg. Ayeuna mah usaha teu naon teu pusing aing mah bekeuna oge. Ganeng atuh, erakeun kadang batur. Lamun ngerakeun mikir atuh, sia teu mikir ulah ngusingkeun wae pamajikan. Aing anggar digawe mah kudu hayang we di kaulaan bae gitu. Ninyuh sorangan hayang kopi mah balena ge. Ulah sagala di kaulaan ku pamajikan. Tah kitu atuh Nyai, rumah tangga teh katempona sauyuna halus. Naon batur keur tah anak mata mung usaha kumaha coba ka dituna. Lieur aing mah. Tah kitu kolot ge senang katempona kawas kieu mah Nyai. Jang ngobrol bener kawas kieu ulah pase wae. Ketempona teh mate lieur. Kawas kieu mah ngeunaheun katempona. Ngeunaheun kumaha katur anak mah usaha-usaha ngeunaheun. Bisa kawin keur bercinta mah jiga Indiaan. Betul keur ngomong anak emak, omongan anak emak teh usaha kitu, lah molor wae. Halus kitu, bener saling komunikasi. Lain komunikasi lain lah diwawalantihan ku aing asan ini ya. Enggeus atuh neh. Aduh, ngerakeun sekadeng ku batu. Lamun masalah ngerakeun sia mikir marina oge ulah ngerakeun sia ka era boga mikir henteu. Bonghar hayang sama usaha embung. Mending kana gablek tuyul. Tuyul mah usaha sorangan teu di eta oge. Tah matak nama papagahan boga anak teh coba ge diomongan mah ku pamajikan teu keur ngadenge sugan ku kolot nama nurut sugan tata usaha coba pamajikan teh. Astagfirullahaladzim. Jang, mana arek kawin deui? Karunya teuing atuh si Nyai. Geus balangsan kieu hayeuna mana hayang kawin deui. Ampun tingali imah kawas kieu rumah tangga. Adapun arek nyeri kolot wae. Aduh, sing sabar Nyai, sing sabar. Lain. Sing eling Jang, hiji oge teu kaparaban. Ampun. Aduh, ayeuna rek kawin deui. Sing eling Jang. Sanu nek kawin mak. Nu nek kawin. Awan nu ngomongkeun rek kawin deui lain. Wing mah ngomong oge ka emak tah papagahan anak mah titah getol usaha, ulah molor wae lain rek kawin deui lain. Ye. Emang orang mana wewena Nyai? Urang Vietnam, sok ngamon gajah. Batur eueuh anu kawin deui lain. Aing mah batur eueuh anu rek kawin deui ngomong abdi tah anak mah tah papagahan sing bener balena geus tang usaha. Ulah imah yang numpak wae kudu ge. Orang mana jangan wewena? Salah. Gini aya Pak Ustad. Ieu teh aya naon nya ribut wae teh. Iya eta teh. Kadanguna ku tetangga ge. Tah aya Pak Ustad Nyai. Tah Pak Ustad anak mah kawin deui cenah. Sanu nek kawin deui mak. Aduh, awan rek kawin eueuh. Ye, barina oge. Kela. Urang supados enakeun urang cari keula we nya, Ceu. Nya sok cari keula. Supaya kumatrang nya mimitina gitu. Diuk, ma diuk ma. Naon? Diuk. Ieu teh kumaha Ceu mimitina teh didedengekeun teh ribut wae. Karunya tuh tetangga pusingeun buat ngarumpul ngaromongkeun wae erakeun. Carocokan atuh ceulina tetangga teh ari ganeungeun mah. Ih, ari Ceu emang pokolocoran main cocokan wae Ceu li batur. Ini mak, tong dihandap itu tuh hayu. Di luhur salikna. Ma. Naon? Di luhur, diukna di luhur. Naon? Diukna di luhur. Aing mah diparapkeun ka guludu gitu, payu di handap.
Jalan sisi atuh teu sopan atuh. Astagfirullah, kolot-kolot. Aing mah lah. Saya nama kieu nya geus kembali nu tadi mah ribut wae lah ayeuna mah. Geus abi teh hayang terang ye kumaha mimitina. Sok caritakeun ti awal betah ribut kieu teh sok caritakeun ya ku ceuk. Kieu Pak Ustad. Ye, aing heula nu ngomong ka cedok seubah. Ih, tenang ceuk, ngagas wae nyaritana, tenang, kalem, lu ngagas wae. Pusing tuh ge Pak Ustad lah. Aing mah. Tenang ceuk, tenang. Jadi tenang yo gitu kudu bukan Pak Ustad. Teu, itu suka kudu Spor bukan. jantung jadinya ceuk. Oh, aing Pak Ustad gering we. Kumaha tuh? Wah. Erakeun Pak Ustad. Erakeun kudu bejakeun erakeun oge. Ah, sia erakeun ah. Caritakeun sok kumaha. Jadi pusing rumah tangga teu maju-maju Pak Ustad. Jadi uing teh main teh jadi mung digawe. Manehna teh ular goler wae anger we pamajikan usaha ka ditu ka dieu ngopi makan teu meunang eureun udud bung pre barang-barang dahar unggal poe. Tong dibejakeun teuing atuh nih ngerakeun. Mun teh bejakeun teh ame jaho batur teh pagawe stokos kitu di mah teh. Tah kieu ece ayeuna namanya supaya pada tenang kabeh. Ya. Urang mah rumah tangga teh kudu nyontok rumah tanggana Kanjeng Nabi. Oh. Gitu. Jadi ulah ribut wae kan aya istilah hadis baiti jannati rumahku surgaku atuh ai pasya wae mah di mana surgana ai euceun. Pugu Ustad bingung ieu teh tah dekeun ku sia tah. Mane udah ngikeun mah. Mane sia salaku tanggung jawab. Tah kitu keneh meureun ka Akang, ka Amang ieu nya. Itu da kalah kumaha ge Amang teh caroge nu ngaran pameget mah di antara kawajibanna teh kedah nganapakah anu janten istri. Denge tah ceuli sia pasang. Geus atuh Ece oge kedah lemah lembut kanu jadi caroge teh. Oh, jadi ngobrol teh kudu lemah lembut. Nya. Akang, Nah, gitu. mana teh kudu rajin usaha. Gitu. Udah gitu oge. Sudah cek was golek kudu lemah lembut. Jadi maksana ulah ngagas wae gitu. Oh, da gas di dapur CM terus ya. Tos atuh ayeuna mah kieu nya ceuk sing jarongjon rumah tangga teh ulah parasea wae. Kitu keneh Akang wayahna selaku kepala rumah tangga wayahna sok ikhtiar we ka mana we penting mah urang mangalengkah. Itunya Kang nya. Ah, ngalengkas teh ulah ngajepat wae sare. gandeng ngerakeun ngomong deui. Kosno atos mah ena sing alapur rumah tanggana sing tarenang sing jarongjon ulah ribut wae. Amun tenang wae moal baranghakan meureun Pak Ustad tarenang teh gablek biasa oge. Meureun Tong ngalawan wae erakeun Pak Ustad. tenang sakade ya teh Ustad cek Pak Ustad ge kudu tenang cuma teu tutut makku. Iya ece jadi urang teh ulah pasea wae. Erakun ku tatangga tuh ngararomo wae tatangga gandeng cenah parasea wae. Uing mah karunya ka ece gitu. Heeh, bener teh batu garanengeun sia teh. Ya, ieu teh ngomongkeun naon nyai? Ngomongkeun naon? Ngomongkeun naon tah kudu memagahan anak mak tah barina ge. Tulus kawin teh? Kawin jeung saha Eta geuning aja Pak Ustad nah. lain Ustad mah dia terdatang pada ning ngadenge eta tah si Jumanta atuh lagi hese diaturna ah. Alhamdulillah, nyai satuju. Satu Kawin deui Jang. Nu kawin. Tah tos atunya pamit kitu mah abdi bade pamit intina mah sing jarongjon rumah tangga sing tarenang ulah parasea wae. Abdi itu bade pangaosan heula. Oh, ayeuna pangaosan. Pangosan, kieu sonten biasa ibu-ibu narungguan. Oh, Main intina mah teh jauh we ti nini gitu. oh, eta nu geus umurna setengah genep. Eta Nu terus geus di setengah kotak genep. penalti nu ngarajina teh. Itu begitu pakai nya. Nuhun Pak Ustad, nuhun. Nuhun pisan nu janganana. Makanya abdi ka euceuk gitu. Nuhun Sareng ka Amang sakitu we nya. Padahal mah kawinnya jeung aja nyaah mah atuh. Aduh, ece abdi ge nu di imah ge aduh. Geus ripuh komode jeung ece meureunna. Oh, ieu bintihanana aja mah. Sakuneh ngerakeun. Pak Ustad eta Rek ngaos heula atuh nya. Nuhun, Pak Ustad, nuhun Pak Ustad. Mangga nya Bang nya. Ya. Ayo mangga abdi bade. Ka mana Jang? Ngaos, bade ngaos. Hah?
Ngaos. Ngaos. Naon Cina Jang? Ngaji. Amin. Amin. Ayo mah nya, ice. Nuhun Pak Ustaz. Salam. Salam. Tuh, mana? Ngaji coba ka ditu. Cia ngaji mah, dumbuk mah. Lain mah. Benar ceteh.